Itu mata tingali dina kitab jaga di yaumul kiamah aja nu diadili inungna bapakna anakna anu hiji anakna getol ngaji daek salat dipanggil ku Allah Ta'ala inungna jeung bapakna hei inungna hei bapakna ieu anak anjeun ku kami nek dikasawargakeun ladang amal solehna wayahna bapakna mah jeung inungna ku kami rek dikanarakakeun ladang amal salahna ngacung bapakna cek bapakna tirido Gusti anak abdi dikasawargakeun sabab eta anak abdi teh moal bisa ruku sujud dina salatna lamun beuteungna teu isian pan abdi nu neangan duitna teu sah salatna lamun oratna kabuka pan abdi nu meuli keur bajuna itu ngacung budak ngajawab di hareupeun Allah mah Gusti rumaos anggoan abdi tetipun bapak tapi baju nu dibikin ke abdi teu pabulat-pabulit jeung ngaji abdi jeung salat abdi sugan cek bapana ta ieu jang baju ta ieu jang samping keur ngaji keur salat engke mapek nek dipake sare henteu mere baju wungkul henteu san kasep kahyang duka ka mana jelema nu hayang kasawarga alah soakna amun gila soak jelema nu hayang kasawarga dipariksa saurang-saurang wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun jaga di poe kiamat aki-aki ditewak ku malaikat aki-aki itu ente newak budak ngora lingas budak ngora matak newakna aki-aki berwok hunukna ditewak aki-aki cek aki-aki atuh malaikat mentong keras-keras teuing ngahaja aing badak teu ngalawan kepeuh aki-aki punukna ngieungkeun aya naon cenah atuh malaikat ngajedog aing ngalaksanakeun parentah Allah. Allah nanyakeun ka si aing melalui dewek. Naon? Kami rek nanyakeun ari anjeun di alam dunya sabaraha poe sia dawak teh pika ngeuyeungkeun kitu. Batur-batur jalan-jalan sia kekedepokan. Aki-aki teh aya dua, aya anu jujur, aya anu teu jujur. Urang nyaritakeun nu jujur nanya. Anu teu jujur mah loba. Kitu. Naon sabna da ayeuna teh ibu bapak teu hariwang. Setan teh geus 12 tahun eureun ngagoda ka jelema teh teh. Entong hariwang. Geus tara ngagoda setan teh ka jelema teh geus tahun-tahun. Naon sabna geus harideng kana dorakana teh. Cek malaikat kariweuh-riweuh aya. Kitu. Aya jaipongan bring tadi nama setan nek ngajak kita mau geus aluh ngajak dicideng. Balik deh ya. Padak iblis teh teh tengah ganggu ka jelema teh. Asal gung gerejek. Lamun haya ala salah malah kutet. Bijieuna ka nu kitu mah nu kala lempor we. Itu. Nah iya. Mata cek malaikat ki sabaraha tahun anjeun di alam dunia lamun nu jujur ngajawabna kieu malaikat aingna teu nyaho sabaraha poe aing di alam dunia nama teh nyaho bijil teh kanyahoan poe naon paeh teh kanyahoan korolosna tah eta jelema jujur lamun ditanya kitu sugan aya sanu apalin di dunia kana umur anjeun ya aya saha RT gitu mau aya nu apalin kana umur jelema ngan RT na nggak make apalin sebagian tugas RT wajib nyatetkeun setiap warga na aya nu ngalahirkeun kudu dicatet ku RT matak umur jelema mah ayana dina buku RT mata kade teh eta buku eta itu matak malaikat turun ke alam dunia ka imah RT eueuh keur di kebon
Gitu. Matak malaikat ada RT kita mutilah ku malaikat keur di kebon oge dibawa heula ka alam barzah. Matak kade bilih Pak RT sekali waktu ngereles di ayat tong aneh mau burung dibawa ke alam barzah. Ayat tanya kini cek malaikat ke RT teh bener cina iya masyarakat Anjeun RT cerdas dan waina masyarakat ngajawabna pinter RT. Malaikat upami nuju di dunia mah ieu teh masyarakat abdi tapi ayeuna mah sanes jadi geus maot mah mungkin ngaku jiga nama sieun nuturkeun. Ternyata RT cerdas na di dinya. Bareto mah ieu teh ayat abdi ayeuna mah ampun sanes gitu sieun nuturkeun aing gitu. Aya naon cenah malaikat ditanya umur aki-aki balem teh nyahoeun cenah cek aki-aki RT nu nyaho oh masalah umur nya saya kaleresan jadi bukuna dicanak sok saya irikan tamata kade ka Pak RT buku urusan umur mah udah tinggalin ke mana-mana oke sakali waktu dibutuhkan lamun tinggalin RT bakal dipurakeun deui itu gitu dibuka we dina bukuna teh berai teh aki-aki teh umurna teh 80 tahun pas jeung poe tahlil nu kahiji berarti jejeg madak ci RT malaikat ya aki-aki teh 80 tahun umurna geus cenah teh aing nanyakeun sakitu we nanyakeun umur unggul saya balik deui ka kebon alungkeun deui we ti teh nya ngore deui di kebon kitu madak RT mah loba nu ruksak teh alung-alung deui teh kakarek aki-aki ditanya Ki geuning anjeun di alam dunia teh 80 tahun ah sakitu we beureun da kami mah teh nyaho lahir teu inget paeh teh nyaho cek RT sakitu ah milu ka RT we heeh 80 terus cek Allah potong 15 tahun bonus potong 15 tahun nah selain dipotong Allah teu ngawajibkeun ibadah ka jelema anu can baleg tah aya potongan 15 tahun Pak itu lamun urang mengkaji kadinya urang teh kalepasan hirup ieu teh kudu nama 15 tahun hos 15 tahun hos jadi pariksaan diri itu na ai geus kieu mah alah parah nya riweuh geus kieu mah balik di ka orok mah aya nu percaya dituluykeun kalah beuki kusut nenek bener omyaneun pukul salah kabeh tinggal 65 kakarek bimakanu yaksibun gitu tukalimuna kakarek aya pertanyaan Ki cek malaikat salila 65 tahun anjeun di alam dunya sabaraha kali anjeun dicukur pang heula-heulana ditanyakeun teh dicukur poho deui we dicukur malaikat ngayunkeun gada malaikat teh nyanyanak gada 2 siki henteu loba anu hiji cadangan bising potong bentukna seperti kadu cangkangan didamelna tina wajah munang ngeueum jutaan tahun di neraka khusus ke ngagebug hulu jelema nu poho dicukur beratna nu pangalitna teh cuma 35 ton gitu untung teu ulin ka dieu tahun ulin ka dieu nu dicukur di centangan gitu matak abdi mah jarang dicukur bising poho deui gitu ada malaikat teh ajengan sabaraha kali cukur ati awas teh nyaho we sakitu aman gitu nu kerep dicukur ke mah kacau kacau gak ada awas kadu cangkangan atuh tina wajah gitu sok ayeuna mah tes tararang nyangakeun bade dipanyangkeun beuh kawas abdi pek ai teh era mah nek dicukur pek hayang digebotan mah wah geus eueuh nu merga pisan itu zaman ayang kasawarga cukurang leukeun itu dicukur-cukur wae teh nanyakeun
beda emang aturan anak itu bimakanu yaksibun turun karena cepil. Ibu kagungan cepil? Bu kagungan cepil? Alhamdulillah pemasihan Allahnya ada uang dengan dadak beli celi. Sabaraha hiji ibu cepil? 2. Wala latir ting. Kata kudu ngaji kayak gitu. Cepil teh hiji bu. 2 seten gegeberna. Lamun cepil aya 2 bakal beda dedengean. Amun aya goong teh cek nu katugung cek nu kencamat tek. Oh berarti 2. Ai gung kana mah hiji. 2 seten gegeberna. Kata bahasa Inggris teh gegeber itu. Gitu. Gitu. Cek malaikat salila 65 tahun sabaraha kali dipake ngadenge teh ceuli. Luak liuk dibor teh. Jelema ka sawarga mah rusak. Ibu kagungan sata. Sabaraha ibu sata. Bingungnya. Itu dibatkan hiji bisa leukit hiji deui. Kacau. Nyebutkeun 2. Pak buduk beda di dileuan. Upami ibu nyebatkeun hiji cek aroh bener teh ditarimakeun eta hiji deui bakal dipindahkeun kana tarang. Naon. Kacau. Itu dimakan yaksibun tu kalimuna tetap bakal ditaroskeun. Itu kakarek tina cepil kana susah geus bingung ngejawab. Jawab hiji sih leungit dijawab 2 belum beda di dileuan. Akhirnya malam ya. Salah kabeh. Ditaros teteh sabaraha kali ngiceup. Itu matak cek Allah asibu anfusakum. Sok geura aritung kumarane kabeh membeung aya di alam dunya samemeh dihitung ku kami jaga di poe kiamat. Kudu daekleukeun tulis. Itu ayeuna mah pabrik buku loba, pabrik kertas atuh nulis-nuliskeun ngiceup. Kudu lumuh bilanganana. Keun da peureum mah eureun. Itu cepil atau kurma dan tengah dengan naon gitu ay lain aya nu abus kayu mah mamawahakanun kakare kadenge kasebut aya nu lagi mengadakan budak ge nya lolonokan teh cili gitu deh nya komo ngadenge anu berjamaah ngaos yasin mah deng-dengan kana cili teh ngadenge goongan ada meni mernah kana kencana kate oge kaeta cenah gitu teuing gitu ting salah nyieun gitu cenah teh gitu tuliskeun bu ngiceup teh upami kulem eureun bae entang hayohan tuliskeun da antara kikijeupan gitu nu pangsarana nuliskeun mah ngarenghap HS ge anggar wae ge mariweuh teu dituliskeun kaliwat dituliskeun waktu keberesan ten itu nya kudu teh jaga teh bakal ditaroskeun teh setiap jalma anu hoyong ka sawarga maka ditaros ku malaikat dituliskeun ti luhur saujung rambut ti anak saeusa dampar itu kanggo naon mizanun engkena bakal dihitung itu dicukur sabaraha kali dicukur niat sae sabaraha kali dicukur niat gaya bari hayang kapuji ku batur ngiceup sabaraha kali ngiceup dina pengaosan sabaraha kali ngiceup dina lalajoaneun dihitung ge teh loba kanu goreng sakit salila eta ngitung hirup urang ti umur 15 tahun nepikeun ka maot geus meunang ngitung teh kalau loba nu salah brus we dibeulem ceuk urang atuh dibeulem mah tadi we ka bangga-bangga ngitung kabadak-badak ti omongeun anas kasar ditanya sabaraha kali hitut
Nah saatnya itu ditanya apa jak sibun bongan dipigawe itu ibu-ibu ditanya bu sabaraha kali hitut aku mah situasi ibu-ibu mah gitu nya sama ke situasi nanti nya upami tos ngalahirkeun mah rada kerep jeung badan gitu upami teh ngalahirkeun mah ya biasa-biasa saja catet dirinya nah hitut mana nu dianggo nah hitut bragajul nah hitut soleh gitu nah aja anu grogian jadi hitutnya aya 3 rupa gitu nya gitu nya anu sakola mah anu nyaho adab tata krama hitutna ge isinan gitu sakit dah eta isin gitu nya aya nu jam di berduga aya batur batur ya dikataan gitu berdug gitu jeung jerona ongko ya itu pariksa sampai anak-anak ngalengkahna dianggo ngalengkah ka mana wae maksana engke ditimang lengkah nu sae sabaraha kali lengkah nu awon sabaraha kali itu di mana paetang-etang seueur nu lepat wayahna kakokyok jadi aki-aki kayak gitu hari ayeuna mah jarang neangan jelema anu jujur teh di alam dunia keneh oge sok aya teh aki-aki nu nanya teh ka budak awewe budak lalaki geus dewasa ari ujang naon cenah wedal abdi mah rebo tah teh budak teh hideng teh gitu naon jang wedal abdi mah rebo gitu cek ilmu Aisyah barang bijil nyaho rebo encan nah ai bijil teh nyaho kaler kidul geus gede make nyaho rebo di mana itu coba lamun ngeliat duka dah dia mau bahasa bijil teh ingatna naon wah gitu aduh mah cenah rebo mantaka baro ala takaburihi bahwa sadaqatun lamun jelema tukang tipu deui matak muncul ilmu panipuan gitu naon jang wedal aduh mah rebo sing inget jang nu wedal rebo mah itu hiji tara lintu ini wadah robo tete sulit hati gitu sok ngetawa dina hatena tete robo tete nya nyeri hatean gitu jeung sok titikan upami ibu gadu caroge misalna wadalna robo tingalikeun we lamun disuk-disuk mare duit ka horta sok nanyakeun tete aya keneh teh robo teh geus masalah ya cek urang ke waduk dibikeun maka ditatanyakeun ieu mah tak udah rebo teh segitu itu aya kenehnya kayak jopo teh tah itu teh titikan udah rebo teh itu udah rebo sulit pikiran gitu nya yang keredet teh dina hate udah rebo nya adena we cenah abdi mah komis jiwa kokoh teh babuk tara disada anak nu sakali disada nggak kinjungkeun alam dunia adena we saha di jumaah wah jemaah di jumaah nya nyanang ngeueul dulurna apa sayyidul ayam yaumul jumaah raja poe teh cenah jumaah raja poe lain jelema bijil poe jumaah mah teh mah kawalahan itu soalnya udah jumaah teh naktuna teh genep repok jodoh teh kudu biji 12 geus beunang genep nangan kamana baturna matak jumaah mah kudu jeung jumaah deui eta repok ngaranna gitu kumaha nu repok mah paehna ge bareng repok gitu jadi henteu ngabangakeun datanga lamun paeh teh sing mah tarepok eta ai nungtutan mah teh repok gitu paeh wajikanana gelara kina hirup kene aterpok eta jadi ngabangakeun tetangga geus ngaruang wajikanana cenah lalakina paeh ngagali deui itu omongan matak sekolah kudu repok hirup paeh ge bareng repok mah itu matak ruang wajikanana paeh aki-akina hirup kene tok we kudu repok terpok sia nungtutan nah
Halina we cenah di rumah Sabtu. Wah, di rumah Sabtu mah kamalangkem. Moal papagi pinggit gede masih ngadu-ngadu aja tapi kalian Sabtu mah kitu kalau acin. Itu mata kalau budak di jero kene nek di Sabtu montong ngeus-ngeus kita kejes gitu Sabtu. Saya ngajendok jalanan. Dihitung-hitung umat-umatnya sekali gitu. Mata kese di bener lagi kumaha Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah lahir ke alam dunia teu beurang teu penting. Mata kamu usah nyaritakeun nya Kangjeng Nabi lahir poe Senin reungeun da usah sing ngaji di mana. Itu Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia hatta kubailal fajri bareng jeung dijieuna fajar. Ai dijieun fajar lain beurang lain penting. Dijieun fajar salat Isya teu sah pentingna beak. Dijieun fajar salat subuh teu sah beurangna can datang. Matak nu hade Kangjeng Nabi lahir teh dijieun fajar. Mun urang yang boga budak alus ulah jangki busut. Dileukeun Kangjeng Nabi kudu janari dijieun teh. Kitu ieu mah dicontohan ku Kangjeng Nabi dijieun janari alah lohor. Nya moal we geus hendak dijieun lohor man. Masih disunatan oge salah eta dijieun. Budak dijieun lohor mah hiji sok hidung, dijieun budak lohor mah kapan. Udah hidung urang lohor tuh udah. Kaduana teh duit, udah kerja lohor mah. Kemana liar lagi panas. Kaupatnya sebelat itu udah kerja lohor. Tadi kan di Cibogo segitu cing ini ngajaran ilmu teh bener henteu. Itu mata kali mah baru udah ngaji pan di barang gereja lebih kali janggotan dia aja itu tara dia mah kabudak kabarudak nu diajar alif-alifan dia bieu kelas 1 kelas 2 kelas 3 teu nasana pamali ceuk agama mah ngece teh itu nasana lamun aya budak kelas 6 nu kelas 1 mah ceurik kali mulai kelas 1 gitu, itu mana di kelas itu malah ini mah kabeh kelas genep kan karet 2 poe ya kelas genep kan bisi nyerian hati gitu. Jadi ente nyerian hati. Sok aya dipisah-pisah seten bijilna. Itu ada yang tadi beda-beda bijilna mah. Anu bijil lohor wungkul. Gitu udah teh anu bijil asar wungkul, salutna wungkul maghrib. Akur ke jeung ilmu cing budak bijil lohor mah jeung teh beda otakna teh rada kumaha hese berat teh budak bijil lohor mah ajaranna budak bijil lohor itu je dengekeun teh jang nyai je mangga cenah Pak guru ke kalau di 2 kecap da nyaho budak bijil lohor mah buat tenagaan sigana guru ke 2 kecap dengekeun jang mangga cenah Pak mi waliyu sakitu we gurukna teh loba kana lohor mah moal ketenagaan ku sabab budak bijilna lohor nya kumaha kadengena ai poge si budak mi waliyu tuh cek aing ngage budak bijil lohor teh kieu ya gitu balikan deui teh urang denge teh siap degul mangga cenah Pak mi waliyu akeu teh teh bijilna lohor mi waliyu dulu teh geus beureum we beung eta teh leungeun geus teu beunang dibuka kitu eta teh keuruna teh cenah meulah pusing ka aingna gitu ni waliyu ke waliyu amak guru kaliwatan amak ilmu ge pokok itu ala nurutan budak guruna teh jadi di sebelotot makanya ni waliyu teh keuruna ai poke teh budak ni waliyu sia wajes guru stres ka budak di lohor teh ngacokeun Ibu benar ku guruna teh benar kacokeun ku guruna budak hideung tak itu mata kula sepi omongeun ai boga budak teh musingkeun ka guru nya tapi karuksak udah Quran jadi gesek berat timpu guruna budak kana batur kitu dikeureukeun da budak ka urangna kitu jadi nyeun budak teh ulah sok nyangsarakeun batur itu mun mantuan nyeuna leuheung aing nyeuna ke kalamatan teh nyangsarakeun ka batur teh omongeun
itu mata hati-hati di mana ngalahirkeun teh tingali Kangjeng Nabi itu bijil pajar pek pijieunkeun jauh keneh oge dihantam ngahijieun mah budak oge belum bijil kumaha cenah da geus karasa di lohor keneh keun bae karasa mendaling bijil hirup meureun budakna naon deui tadi budakna maksa hayang bijil tinggal mikir hayang teh boga budak belet itu asina ali boga budak belet atuh mendak naon muntungku belaanan da parawat awet eueun 2 hektar boro-boro parabot ibu parabot bapak oke anu lumai buahna amun ditubruk teh hansak ieu sok ajaran pajar kita cenah aki-aki mah agung larangan anak akan sakieu nu aki-aki bisanya kita si besok beunang jeung buahna sakieu geus gitu komo nu ibu itu banyak aing daripada boga anaknya yang jarakeun batur mah tungkupe cenah hese cenah kurang mah pan boga anu wajib nalingakeun masyarakat RT jadi kewajiban RT nungkup eta samene waktu ayahnya RT cenah ka eta di lohor tilu kali nato ke kulo budak laut tinggal jet tahan lah gitu nah di lohor di kajanari amun tetengdek RT buka-buka ke janari kabayang ban ke urang budak hayang bijil ti lohor keneh ditahan ke RT dibuka leungeun aja budak mah teu kudu ngaheujeun ibu loncat geus pusing ti tadi keneh ieu budak hayang bijil janari diheujeun-heujeun lohor teh kapaca budakna ge kan santai engke we kitu we teu ngaheujeun ngadogon janari we nya kabak begitu nyaan teh kerasa balik budak bijil lohor mah lah kabak untung aya kitab ta'lim muta'alim cek kitab ta'lim muta'alim nek guru ngaji nek guru sakola di mana boga murid belat pangangguran we diteungel atawa disentak boga dituntut di akhirat pan ngariweuhkeun da karaos bade ngurus budak mah mending keneh budak bangor daripada budak belat budak ka gurune budak belat mah diuruk 4 kali teh kalah tangah udah teh tenang wae ku aing buluna teu kan eta ngadorakakeun guru teh teh tuh disentak ku urang teh bubuh belat kitu disabaran sirah nyeri budak hare-hare wae ngajak kade ka ibu-ibu itu wayahna di mana ngalahirkeun teh perjuangkeun janari gagal we ngajuru lohor mah cekelikan hiji hideung dua belet tilu hese duit payuna ge rada lidah nah tadi dipisah-pisah nu sareupna we kitu pilih rada kebek teh nu sareupna nya amun diuruk teh kalah hees mata kalau mun boga murid beuki hees mah burung sareupna eta bijilna ngagok eta Sohibul bait di dieu ramana sareng ibuna sejan negerakeun rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lain syukuran pedah neuteuk kanyeut budak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Putra teh sanes nu bapa, sanes nu ibu, da teu aya jelema nu bisa nyieun jelema. Jadi nu ngadamel jalmi mah Allah Ta'ala namut wadah melalui syariat ramana sareng ibu na itu matak barang gubrag lahir ke alam dunia cek Allah antu adul amanah kami mihape ye jelema ai mihape nu batur teu aya sejarah dina agama jaga di akhirat inung bapak bakal pagulung-gulung jeung anakna teu aya
nu moal bisa dipisahkeun deui ti dunya nepi ka akhiratna iwati suami istrina sareng carogena eta mah moal bisa lepas deui. Kumaha cenah anu di alam dunya geus boga 4 kali masing 4 kali ge opatanana aya di ditu. Itu sabab cek sejarah agama hiji pameget teh pi pamajikanna teh 40 ewang keur nu miskin. Itu setiap lalaki pamajikanana 40 sewang eta teh keur anu dahar sore teh isu. Itu model Parurah mah aya 70 nah. Sange seureuy ngan ku alo disimpen di sawarga. Maka kalau nanyakeun kanu aya di alam dunya, aranjeun hayang teh boga pamajikan. Kalalaki Gusti hoyong abdi bingkieu sorangan mah uduni cek Allah. Penta atuh ka kami pan aya pamajikan anja di ditu. Sabaraha butuhna. Itu nek genep, nek 7 gitu. Lamun jelema anu kamalangkem pikiranana, abdi mah nyuunkeun hiji we ta eta kamalangkem. Loba teuing maca sholawat istighosah. Itu pandina sholawat istighosah gitu. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qolat Hilati adrikni taeta Khud biyadi pasian kemampuan Gusti abdi nurutan Kangjeng Rasul kolak sakedik we nyamentana sakedik mah dibere pajikan ge hiji we salah menta tuh teu dina Al-Qur'an ge jelema lalaki boga majikan hiji teh aya fankihu ma tobalakum warjulakum minan nisa'i masna tingali. Hei lalaki-lalaki lamun aranjeun hayang boga pamajikan sementara diajar 2 heula. Sak tingali. Engke rasakeun kumaha teh boga pamajikan 2. Arada genah tamahan deui atuh 3. Jadi 5. Kumaha geus 5? Senang pisan tamahan deui 4. Jadi 8. Sok lamun urang boga pamajikan salapan lamun teu geurlut awewe merebutkeun urang katingali luhurna derajat lalaki di dinya daripada merebutkeun ku batur. Itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal pawa sayyid wa sayyid pawa rijal. Lalaki teh raja kudu bisa ngamankeun masyarakatna. Amankeun pawajikan salapan dek ku urang. Teu beunang diamankeun piceun kabeh eueuh ni sahulueun ceuk Allah genti deui nu weuteung hiji. Jadi hiji soten eta mah geus soak ngurus sarapan. Ieu mah can dua-dua acan geus hiji nya hoream ngarengap. Dipulangkeun geus eueuh inung bapana dikukut pirudateun. Jereng dek wae teh. Kitu, batak setruk we teh. Itu nemboga majikan hiji mah kaituna teh setruk. Dan lalaki mah ka pamajikan teh nyahna lahir batin. Moal aya awewe mah nyaho-nyaho teh ka salaki masing uwah ke dongeng Itu. Lalaki mah lamun teh salat Isya atau atas gapleh di luar balik ka bumina tara aya lalaki anu bus ka imah goleh lengrek tara. Awewe komodo boga orok mah bari marene orok-orokna hirup keneh oge inung mah geus ka mana mah boro-boro kainget ka salaki munjor wae balik ning henteu ke kieu. Laki mah datang ka imah nyangeng dina kursi bari udud. Nanaonan teh mikiran ibu. Cek lalaki bari udud teh nah da pamajikan aing teh anyaran pangiman teu kieu-kieu teuing. Ayeuna imah dipanggieunkeun baju aralus kalah petot kieu. Lalaki mikir ka pamajikan dipangmeulikeun senal anu sae aya ramu kawadahan keunung kagigir. Aya keunung marna ramu nyolocos nek teh ulang-ulang kumaha saraki urang aya ruksak itu.
mah mikirkeun jero wae saya nu penting mah ya huluan kitu. Ampun ting. Aduh. Saeta. Jadi Sohibul Bait di dieu ngalaksanakeun kana amanah Allah. Naon tugas bapakna ngislamkeun anu janten putra. Dari ngakitanan mah hukumna sunat henteu kitu nanaon. Da teu aya lalaki anu teu disunatan kanyutna nepi ka alun-alun. Teu. Sugan aya urang dieu. Aki-aki ngagolongan kanyut ancan aya. Nu disunatan teu disunatan asa kitu malah monokan beuki kalau teh. Matak ninina ngesudieun teh waduh sama ponok. Doraka teh nu boga penyakit, nu boga kanyut ponok kayak teh. Yang naon dibawa geus teu laku kitu mah. Ngaheureun-heureun lengkah we. Cek-cek we. Itu tuna dina padaringan kukusan-kukusannya. Jaga maju serangan. Tapi alat ibadah. Itu dina agama na ibu ngagaduhan daging kirang pameget ngagaduhan daging langkung. Cek Nabi liyasula ata'a dulu teangan jalan adil-adilan supaya barokah supaya manfaat sadayana. Nu ngagaduhan daging langkung pasikeun kanu kirang kitu baya manfaat. Da tadi mah nu bapak teh aya 4 jengkalna saatosna dipasikeun ka ibu balikna teh cineten awas caladi tinggal saeutik deui meureun tingalkeun di ditu. Nah bijil-bijil geus jadi RT. Eta teh panunaan bapakna eta kitu saeutik-saeutik. Amanah putra teh ti Allah Ta'ala lain urang. Itu cek Allah ka bapakna, hei bapakna kami mihape ieu jelema henteu ka akina mah. Itu aki-aki ngurus incu mah teh mah kawalaan we. Teu aya dalil moal boga ganjaran. Aki-aki nini ngurus incu eta dolun mudilun. Doraka pribadina ngadorakakeun ka anak kongko. Ulah larawara teh teu meunang sekali-kali mihape anak ka indung. Teu meunang sekali-kali mihape anak ka bapak. Doraka teh sulit. Itu pangna urang ditepungkeun jodoh rumah tangga boga anak teh supaya mikir ka indung bapak. Meureun indung bapak aing teh baheula ngurus aing teh kieu riweuhna. Matak 1000 kali kokosodan jeung nyusu ongkoh kukumahan ongkoh jeung budak dina ganongan seungseurikeun ku ninina lain dicokot. Aing teh baheula kitu. Kitu baya eling. Ieu mah budak ngribu, wiosna ku emak we budakna. Adek eling ku mah anakna. Itu. Ieu mah mun salanganan teu bae cenah. Engke mah boga budak ku emak we. Cik nini teh hideng teh teh ngaji. Doraka teh ngadorakakeun ka anak ongkoh. Pang berat-beratna dosa, pang hese-hesena ditobatan, lamun sakali-kali anak mihapekeun anakna ka indungna. Itu mihape anak ka ninikna, hese ditobatanana. Ulah ninikna deui di sesayonganan. Gitu. Diganyaah tapi nyiksa teh teu meunang sekali-kali. Itu cek Allah ka bapana, hei bapana kami mihape ieu jelema umurna geringna cagerna rezekina jodohna hirup jeung mautna tanggung jawab kami. Allah mah mihapekeun jelema kitu. Hei bapana kami mihape ieu jelema umurna geringna cagerna rezeki jodohna hirup jeung mautna tanggung jawab kami. Ngacung bapana Gusti atuh ari mihapekeun jelema sagala tanggung jawab Gusti naon nu diamanatkeun ka abdi tah ieu nya sakila. Cek Allah sing inget ieu jelema ti kami nak dipihapekeun ka anjeun teu mawa dosa satungtung buk-buk acan. Sok urus ayeuna ku bapakna. Lamun awal akhir ieu budak dicokoti ku kami mawa dosa, wayahna bapakna kudu tanggung jawab. Ieu Pak, lain baju alusna, lain imah alusna, lain motor mobilna. Ieu budak teh suci tadina urang sawarga.
Tatmimul kuyut wa surut ditamsil contohkeun budak lahir lir upama lawan bodas cek alo ka urang tak kami mere lawan pek nek dijieun baju dijieun calana dijieun sorban tapi ingat lamun dicokot iku kami balik belang tenggelan ko indah nu makena bapakna kainu ngaman teu abdi teu meunah katerangan awewe wajib ngurus budak nyusuan budak teh aya itu cukup istri mengahamilkeun teu aya di dunia ieu lalaki anu sanggup beuneuh teh aya naon sabna pangati sanggupun pangeus ti heula pang payun-payunna hamil pang payun-payunna ngalahirkeun teh pameget tadina awe mah pipilueun oh piraku entong piraku Allah nyieun jelema teh pangheulana Nabi Adam lalaki teh serangan henteu nyieun jeung awewena kan kusal Nabi Adam di sawarga kalah dua kieu ku batur RT can aya itu mata kangjeng Nabi Adam di sawarga sina nanggup ku Allah cek Allah nangkup Adam nangkup Nabi Adam dipencet tulang tongongna teh brol ngajuru Nabi Adam Siti Hawa alaihissalam eta teh nya anaknya pamajikan asalna tina tulang tongong Nabi Adam diinget-inget ku Nabi Adam aduh bangana ngajuru teh lain lumayan matak teh harita kapok ke laki mah sudi 2 kali aing ngajuru tak kitu bateragak cadu wungkul kabedenakeun satosna bayatak jalma-jalma di alam dunya bising poho deui ditawarkeun ku Allah cek Allah ka jalma-jalma hei jelema awewe lalaki cung sanu sanggup reuneuh muriang lalaki mah kapok ngurangkan dariukna teh monokan gitu awewe da butuh ku lalaki kumaha lamun paeh kabeh lalaki aing butuh matak dibelaan ku awewe breng awewe ngaracung cek Allah saeta nu ngaracung abdi grup bikangna gitu dan sia ngaracung abdi sangem hamil tah hamil teh kasanggup ibu tadina gitu dan laki ge jelema boga kaira urenya wanyok saya we ngacung lalaki henteu lalaki ge ngaracung cuma ngacungna setengah tihang eta kieu cek anu geuning sia ge ngacung cumun beuti da abdi mah ngacung ge setengah naon maksudna tetep abdi mah ari ngarah kudu hamil mah asoak gitu geuning ngacung abdi mah jeung tibatan hamil mah kajeun burut teh teh kitu matak sok aya pameget anu burut eta teh ku mung-mungna hamil gitu jadi liasula ata dulu neangan jalan adil-adilan supaya rata sadayana ibu-ibu hamil bapak-bapak burut mangga kanu bade barurut teh anu masudi bade ngertakeun sarawe kilo ewak lamun teh gagah lempangna ge anu baurut mah gitu sulit dengan calana ge ditepok gitu tah anu kitu kakarek nyamung jeung bahasa kolot yen sepuh mah agung laranganana ai burut komo ari puterana istri mah kanggo abdi nu awam keneh asa teu meunah katerangan nu mutlak gaduh putra istri dihitanan asa teu meunah itu naon margina heuh atuh para bos kitu-kituna disunatan ongkong atuh gitu asa utak tanas aya huhulung hahalang saucap setik engke oge 2 kali ngalektor oge rempang gitu lamun zaman muning mah dibalik kiakeun lah lamun zaman baheula coplok henteu kudu disaunatan gitu nya ari pameget mah sidik amay-amayan jadi lamun nek tatmimu taubah kan
amun hayang nyampurnakeun tobat henteu dihitanan rada sulit pamaget sabab di mana ngaluarkeun cai kahampangan teh pasti bakal nyesa cai kahampanganana dina daging anu henteu berfungsi itu mata cek agama lamun embung disunatan wayahna seueur pidameleun di mana tes kahampangan teh singkirkeun ka luhur berat kana punukna kumaha engke tutupkeun deui rencet itu mata mending ditek-tek wae da moal aya 8 kilo titik-titik nege ayeuna onaman pengetahuan umum tos laluhur agama tos seueur matak benten ngahitanana ge beda jeung baheula mah teh ilmu teu pati sabaraha sanes nyayekeun ka jalmi kapungkur sesuai jeung alam sakola ge pancan aya itu boro-boro ka pasantren apa karena ilmu lagi sadenge-dengena we itu jelema baheula mah itu ai kana ilmu hayang ai guru mung daerah meureunan batak bismillahirrahmanirrahim ge nomor da baheula mah bismillahirrahmanirrahim tapi penuh keyakinan tina da diijabah ayeuna maca Al-Qur'an abu maca bismillahirrahmanirrahim ini kok nong tawatna bujur ge teh bungut hejo ruirai maca bismillahirrahmanirrahim teh napas ya kabeh itu nah berarti jadi duit ngaji dina panggung setengah huruf jung teh MC teh hatur nuhun eta ngaji teh ngap-ngapan teh bang hatur nuhun lamun baheula maca Quran teh kerenge gitu ngarian dalam dunyana ge nah sana cangkangna hungkul ini mah diwaca itu teu aya ngaresapi wah baheula mah itu nu apaleun teh ukur lebe bismillahirrahmanirrahim ge badak aya budak bisul ka itu cenah ka Pak Amil jampe bawa ka Pak Amil kunaon cenah jang leumpang teh di jurung gunungan kitu ieu cenah gaduh panyawat nolol itu jadi bisul teh baheula mah penyakit nolol da teu aya bisul ngalalap gitu. Nah, apa guru bukti nanti wala. Ya guru penyawat nolol di mana jenajang? Ya cina dina ping teh nyebutkeun bujur dan bujur berarti ka jero. Kitu da ieu mah nolol aban. Gitu kali cenah urang jampe ku Bami kan jenajang caranana ayana cenah nongeng budak teh. Lamun ngajampe bisul sanajan maca doa ulah ngamprak kieu jarang dijabah kieu ngadoa teh baijang le kesek nongeng bismillahirrahmanirrahim timpung ge bucat harita kene eta wat ijabah tepat teu wajah seudeun adan mata oge ceger langsung mungsat isin meureun bisul aing nu maca nolol langsung ngalalap gitu aja istri bade ngarageurkeun teh lila teh geus kitu lain kieu lain bisi Amil aya jampena teh da jampena teh da keneh kali urang jampean tara mun ngaduakeun mah udah kieu salah praktek ieu mah kitu jeung ulah kieu di nangkum kieu mah teh bismillahirrahmanirrahim dat teh betul ngeuteun luncat budak ruas eta sampai kayak gitu bismillahirrahmanirrahim aki-aki hirup henteu pake henteu di kami sampai gitu kami ya nah jadi saya ini hirup itu sampai aja kami ini paling jampean gitu jadi kia ngaduan tadi bismillahirrahmanirrahim kerap ditungku kredet gitu alhamdulillah alhamdulillah boleh bismillahirrahmanirrahim kerap ngajet ayeuna lah doa rupa doa cangkul lebih aja anggar cara sopan ustad itu nya
Sakali waktu dan ibu-ibu sok rarotinan ayo nuju salse mah madet atuh di madrasah teh da bueuh gadag meureunnan. Kitu belum ngomongkeun batur di madrasah. Penting kalau batur we. Pas usum tandur hang aya opatan. Ustaz barang bus ka madrasah teh geus karung. Itu sama lu nanti meureun juri obatnya jelema padahal mah obatnya hargana emang nyungsung kan. Itu mentak datang teh ka madrasah ngajina teh beda. Henteu assalamualaikum da amak mun berapatan. Ujug-ujug teh ibu-ibu cenah cenah hirup dalam dunia teh tong nama-nama teuing. Ka sawah ka kebon we. Itu hayang rezeki mah nyuhunkeun ka Allah. Bisa Arab. Dah aya obatan. Cuk urang batu teh opatan-opatan ge datang nek amak mah teu nu ka kebon berik. Nya ayanya dicarekan. Lieu. Nanaonan nyarekan nu ayanya heuh ungkul teh sudieun obatan teh. Begitu. Ibu-ibu sih hayang duit teh nyuhunkeun ka Allah. Itu cek ibu-ibu nu mikir awas ya Ustaz. Wah ini berik balik lagi ke uluk salam nojo deh dengan pedah obatan tuturkeun ke ibu-ibu cerdas teh nyahoan Ustaz namun ibu-ibu teh nuturkeun pas ka imahna kareret ibu saya geuning teu euy henteu Ustaz nah mah kita balik penasaran tadi teh Ustaz teh ka jero teh ulah salah ngomong gitu tadi eta ka jero cari ke cari kira bu arek biar aku aing nangtung wae. Cari ka ibu-ibu teh. Aya naon cenah Bu? Pak Ustad kedah terang abdi teh ka sawah ka kebon unggal poe teh lain ku getol lain ku daekan. Abdi teh ku butuh duit. Kan di kebon eta teh duit. Di zaman aki abdi ge duit teh ku eta. Tadi cek Pak Ustad abdi teh butuh duit mah nyieunkeun ka Allah. Atuh lain ti bareto. Mulai kakarek dibejakeun. Ibu-ibu sabilang kita sok Pak Ustad lamun doa naon mun selawat mana mun puasa sabaraha taun sumpah abdi nek eureun ka sawah ka kebon nek maca gini eta ngabulan Ustad cek Ustad da doa teh di papai kabeh ku aing majus. Aing teh mere geus kalepasan, aing mere da kabeh ge hangus. Data mah era tilas tulis teh nulis naon bogong buduga. Tayo cenah Bu amalkeun, ditubruk ke ibu-ibu, da ibu-ibu mah ngadengeun piduiteun mah berotot. Tilas tulis kitu ge ditubruk. Cek ibu-ibu, nuhun Pak Ustad ku abdi nek diamalkeun, sumpah ti poe ieu abdi nek eureun ka kebon. Duitan tak bona teh. Jadi tidak ada daharan mana aja ti Pak RT nya. Beas mararat. Miskin seten urang Arab, atuh urang mah lain urang Arab beas asli we, urang mah mararat nemen. Kitu. Da teh matak jag-jag teh beas rakin teh. Cina hirup pungkul. Jalma nu ngadarekeun raskin lempang lagi karep 3 ka tukang 2 ieu gilikan. Piraku sok buktikeun jalma lamun nya laleumpangna jarak-jak nu angkana raskin laleumpangna narepi ka masjid ini eueuh leus ditu kitu mun jak-jak mah narepi ka masjid ieu mah kakedepakan deui imah ka kitu eta ge mah barulah lamun aya raskin teh tong dibikeun ka masyarakat batil kitu jual we ku barulah itu ge urang kabui. Tina cenah awewe boga beas 2 karung sakarung menang ngipu sakarung pamere kuatnya ing 2 bulaneun ngadeluk ke wiridan pamere Ustad ya misa minggu teh beas nuntut orot bibir geus rada heuras misan sabulan beak sakarung duit can aya keneh wae bibir geus kareng rasana ngawiritkeun eta nijak 2 bulan mah beas beak kabeh
bibir itu bisa dicalangapkeun deui loba tinggi eta duit eueuh teu bibir eta cul wirid kertasnya teh digesek betul bawa poin ka ustaz di kertas bijil ka kanang doma kop kana harit bagi juga kayak mau ustaz datang kayak mau ustaz geus teu uluk salam dia puha amok teu bulan itu pene dengar pantona brus ustaz nuju cari ke moinan kitab geuning ibu cenah ka dieu heueuh jelema geus kitu teu meunang di bawah wadul hang nubruk aya naon cenah bu tong loba omong dan aing rek nanyakeun we ari eta doa anu dibikeun ka aing teh kadawarsa nyebutna teh doa kadawarsa kapok ustaz pindah teu mul eta sieun di kadawarsa ngadoa teh nyuhunkeun ka Allah taala ai kitu Allah teh RT on dibabarikeun teuing kudu jelema kumaha barang penda ka Allah teh anu hayang cepet dijawab teh ieu mau padu dibikeun ka jelema nu salat teh lat-latan jadi doa peranti duit majus gitu keur tahapan urang mah lamun hayang loba rezeki sing loba kadaek teh itu da jelema miskin oge teh lain Allah ngabeda-beda kadul we jelema kadul mah moalekeun beunghar sok ikan itu aya saten jelema beunghar loba kadaek ngatur ngaluarkeunana diatur meunang 10.000 samahi-mahina 5.000 kakarep pi beunghareun ai meunang 10.000 belanja 20.000 nganyuk ongkos 10.000 nu aya ke beak teh nyawa mana pi mararateun dah gitu ada gitu di badan ini keluar lagi rajin asal hirup semua gitu mah gitu tak iya Saribul bet mana syukuran dumeh anjeunna parantos ngalaksanakeun amanah Allah ngislamkeun anu janten putra nganggo syariat tabe taklid awal ti Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kabeh dinakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu teh dihitanan itu udah lahirnya terus aja nu ngahitanan ku kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala nu jelas dihitanan di alam dunia mah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam eta ngawitanana barang Kangjeng Nabi Ibrahim dihitanan di alam dunia itu langsung salam dunia di salunatan ente dihitanan hijieun nu carakeut nu diwartosan anu percaya kakarek dihitanan kitu baheulana Mawi mudah-mudahan ramana ibuna saatosna syukuran ieu singirangan beban jaga di yaumul kiamah. Cekap henteu ka putra ku dihitanan henteu. Da ngahitanan mah kakarapatok. Ciri wungkul. Upami urang gaduh kebon entong-entong hektaran, ti dieu ka Pamanukan we, ti dieu ka kota Sumedang we. Urang boga tanah, tapi patokna wungkul. Lebih ke Sumedang kira-kira ngahasilkan moal nya moal kajenting sabata itu nya teu aya patokan lamun digarap ke urang insyaallah bakal aya tapakna ayeuna ka putra dihitanane wungkul cul we moal aya tapak naon-naon ngan boga ciri na wungkul yen putra diislamkeun kumaha tu kadituna atuh ai sawah mah kebon pacul-pacul ayeuna lamun ka jalma kaputra ilmuwan sok ilmuwan entong waka dipasrahkeun ka ustad ka guru-guru sakola salah alamat naon sababna da guru ngaji teh kiai ustad ajengan teh teu mantuan nyieun ka budak eta guru sakola teu mantuan nyieun ceuk Allah diamanatkeun teh karamakna laksanakeun amanat ti Allah taala coba ieu putra teh ilmuwan ku urang sakemampuhna tarolah lamun ngitung teh mah ayeuna di umum sugan zaman kiwari mah piraku teh apa ngitung ti hiji nepi ka 100 samemeh di ka guru sakolakeun burukeun heula pengetahuan umum nu aya di urang ngitung hiji 2 3 4 5 6 7 dibikin ka 100 kadituna urang mogok baru antu adul amanah sarenkeun ka jalma nu dipercaya ku urang aya ilmuwan leuwih ti urang mun dina pengetahuan umum ka sakola
lamun kana agama kiraku zaman kiwari teu apal bismillah bismillah acan mah terang cenah abdi mah bismillah tapi Fatihah mah can apal apana bismillah laksanakeun amanat Allah ilmuan budak ku bismillahirrahmanirrahim kadituna teu apal baru sarenkeun ka ustad kitu ieu mah urang can muruk bismillah bismillah acan geus dikawitadkeun terus tanggung jawab urang mana cek Allah antu adul amanah anak teh diamanatkeun teh ka bapakna lain ka ustad itu komo barudak ayeuna mah kadang-kadang sepuhna barudak teh ngararaos oge ka madrasah teu aya penyerenan acan datang sorangan ya ulah teh ustadna deui leukeun diuruk we tidak sah ada aya penyerenan anak kurang lain penyerenan tinung bapana eueuh leukeun make diuruk sina balik deui daya nu bogana teh budak teh supaya salamet ngirangan beban ka ibu ramana sae barokah ilmu ka guruna wayahna sarenkeun kilang para putra teh diganong mah ka tempat ngaji mah dihitung ku Allah taala di mana putra urang diganong upami ku ibu diais tiap langkahna eta inung bapakna diampura ku Allah 10 rupa dosa unggal ngalangkah tepi ka masjid tepi ka bumi guruna atawa ka madrasah teh ku ngaganong naungkul ieu mah kumaha tidak magrib teh akeun bae nek ngaji nek ulin ge penting eueuh ti imah wae nya budak di mah teh jeung sarape parah aja itu mata tingali dina kitab jaga di yaumul kiamah aja nu diadili inungna bapakna anakna anu hiji anakna getol ngaji daek salat dipanggil ku Allah taala inungna jeung bapakna hei inungna bapakna ieu anak anjeun ku kami nek dikasawargakeun ladang amal solehna wayahna bapakna mah jeung inungna ku kami rek dikanarakakeun ladang amal salahna ngacung bapakna cek bapakna tirido Gusti anak abdi dikasawargakeun sabab eta anak abdi teh moal bisa ruku sujud dina salatna lamun beuteungna teu isian pan abdi nu neangan duitna teu sah salatna lamun oratna kabuka pan abdi nu meuli keur bajuna itu ngacung budak ngajawab di hareupeun Allah mah Gusti rumaos anggoan abdi teh tipun bapak tapi baju nu dibikin ka abdi teu pabulat-pabulit jeung ngaji abdi jeung salat abdi sugan cek bapana ta ieu jang baju ta ieu jang samping keur ngaji keur salat engke mapek nek dipake sare henteu mere baju we wungkul henteu nerapkeun kata salat teu nerapkeun kata ngaji jadi di akhiratna kuat alasan budak baju jeung samping pamasihan bapak teu pabeulit jeung ngaji jeung salat abdi eta mah nyaahkeun we dume eta bapak abdi carangkeung inungna ngacung cek inungna nya Gusti itu da budak teh moal bisa ruku sujud lamun beuteungna teu isian abdi belaan ceul naon ngejo keur budak ieu manya ai budakna dipangmasakeun ka sawarga ari abdi nu masakna ka neraka dijawab deui ku budak nya Gusti abdi tiasa wareg bareng imam teh kenging masak inung abdi tapi ibadah abdi teu pabeulit jeung ngejo inung abdi gitu akhirna budak kasawarga inung bapana anger ka neraka mata kaya istilah kolot baheula anak teh mahala menghalu di dunya ngariweuhkeun jeung nyapekeun di akhirat musruhkeun inung bapa ka neraka nu sabelah deui inung bapa nama getol salatna getol puasana getol munggah hajina oge rada mineng sajabana ti wajib teh umroh ongko tapi diantep budak nama teu ngaji teh sakola jaga di akhirat dipanggil inungna bapakna anakna cek Allah ka anakna ujang ieu inung bapak anjeun ku kami rek dikasawargakeun ladang amal solehna anjeun mah anakna ku kami rek dikanarakakeun ladang amal salahna ngacung budak terido Gusti inung bapak abdi dikasawargakeun abdi anakna dikanarakakeun pan abdi teh anakna itu
da anjeun mah teu boga amal soleh, da abdi mah teu amal soleh saten dititah ku inung jeung ku bapa. Ngajawabna teh kitu. Ceuk inung jeung bapana, irahasia aing teh salah. Pan emak jeung bapa teu pernah nitah bener sugan jang ngaji jang salat teu emak we jeung bapa garetel ngaji garetel salat ka abdi mah teu pernah nitah komo ngajak mata teu ridho inung bapa ka sawarga ari abdi anakna ka neraka. Akhirna inung bapa ladang sahadat salat zakat puasa mengahaji menang ganjaran 100 ngantep anak teu ngaji teu salat boga hutang 100 plus ganjaran ibadah inung bapa dipake mayar hutang ngantep anak teu ngaji teu sakola kabeh tiluanana ka neraka. Itu numawi kade ka Soebul Bet ieu putra amanat ti Allah taala ulah boga rasa cukup ku disunatan ulah boga rasa cukup ku dihitanan tapi ilmuan kadituna di mana sawah kebon tos kabeuli sok garap nek di pelaka naon we nu mampu urang ulah meuli kebon wungkul cul we teu digarap-garap acan moal ngahasilkeun naon-naon budak di hitanan wungkul cul teu ngaji teu salat hati-hati budak bakal ngadakwa jaga di poe kiamat. Ayeuna sieun ku bapana di hareupeun Allah mah moal ngareret inung bapa direuceuh inung bapana ge jaga ku anak urang. Dumasarkan hal eta mudah-mudahan putra Soebul Bet khususna umum sadaya para putra-putri urang sing dijarantenkeun jalmi anu berilmu terangeun mana sae mana lepat. Rubina sakitu Riyanti abdi hapunten anu kasuhun anu sae mudah-mudahan janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa muga-muga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Anu kasep kahyang duka ka mana